Nini saha nu lempangna luluncatan. Nini saha nya? Nini manggondrong anu goreng patut? Sanes. Nini gayung? Sanes. Terus Nini saha atuh? Nini bangkong. Naon teu nyaran lambung? Mas kan bangkong mah luluncatan. Ih, bener oge nya. Jawab dinya Mang Gondrong. So, Tebaknya. naon? Mang Gondrong naik kana tangkal kai. Tinggal naona. Bang Gondrong naik kena tanggal kai. Tinggal naonna? Tinggal turunna atuh. Betul. Kumaha ngaranna naik sepeda teh tah? Enak kan? Awas, nyeklan, kenapa? Terusnya. Sok, Mang Gondrong, naon? kita gaduh tatarusingan ya. Sok, terus tinggal naon? Tebaknya, setan naon anu bisa nangtungkeun? Setan naon anu bisa nangtungkeun? Kela. Pertanyaan teh asa goreng-goreng teuing gitu asa. Cara rauh kana pamikiran Mang Gondrong. Setan jarian? Sanes. Setanan? Sanes. Terus setanan? Standar. Kela. Maksudna tak? Eta sepeda kan ditangtungkeun, disetandarkeun. Mang Gondrong, Naon? biasa we atuh. Oh, naon ngaguruan wae atuh? Coba jawab dinya. Jelema meuli kasur keur naon? Jelema meuli kasur keur naon? Ya pasti jang peureum atuh. Ya sanes atuh. Kela. Terus jang naon? Keur beunta atuh. Maksudna? Coba bayangkeun ku Mang Gondrong. Mang Gondrong teh meuli kasur. Bari beunta atuh lain bari bobok.